Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Carita roman silat baheula. Gambaran lalakon mangsa Jawara Karawang tandang Makalanga. Nanjurkeun bebeneran, numpes kejahatan, ngehontal karaharja. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM. Midangkeun serial dongeng Sunda. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Senjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Waliwis Bodas. Duta Suara Karawang 103,2 kaya sangkon oge henteu cicingeun sakilet manehna luncat ka hareup ngahadang gerakan mat item seret bedog panjangna dipaut tah bedog mat item dipabag ku bedog sangkon kulawit bedog mat item sanggeusna ngoleweng ka kenca terus robah gerakanana dek dipake ngapeset sapanjangna beuteung jadi lawanna. Sangkon bukan makanan empuk bang. Sangkon bari ngarempodkeun badana. Trang. Rasain bang. Iya. Trang. Bedogna dipake nakis. Curerat. Sangkon kagigireun mat item belah katuku. Kuriwo. Cekelan bedogna dirobah ngabarengan narik leungeun anu terus ditilepkeun ngawangun siku nu sajajar. Nyaeta sajajar jeung nyolocosna congo bedog nu deuk dipake ngapeset cereham atawa gadong. Bubuh we lain deui ngaranjugna mat item teh atuh. Barang direungeuh gerakan lawan anu memang matak ngabahajakeun bener-bener leuheung mun ukur dibadug ku siku. Tapi kapan ieu mah rek dibadug ku congo bedog anu sakitu lencopna. Tapi lain oge jago kuitang atuh upama manehna seug teu bisa ngepeskeun panarajang mah. Harita oge barang preh mireungeuh congo bedog anu geus kacudi bakal ngicip-ngicip sareham atawa gadokna sumawona mun kana beuheungna mah ngakentak manehna ngalalepkeun badanna. Sompret lu, kurang ajar sia. Badanna bari nyabetkeun bedogna ngaliuk ti kenca. Sarta nudek di arahna teh beuteung deui bae, tapi sangkon ge cukup ringeus yen beuteung ngarek diudulkeun eusina. Begitu ngakentak sangkon luncat ka tukang. Yah. Kuriwol deui ngarobah ceklan bedogna. Siu. Bedogna disabetkeun ti handap kaluhur dipake ngapapuk bedogna mat item. Kolewe. Bedog mat item macreng lepot tina panyekelna. Tetela benturan tanaga sangkon liwat bedogna teh geus hasil ngerepengkeun leungeun mat item nepi ka bedogna kapaksa lesot lantaran ramo-ramo leungeunna karasana nerep-tep panas nu saterusna retep teu beda ti sing sireumeuun. Kenapa golok dibuang-buang bang? Sayang atuh bang. Kurang ajar bajingan, mampus lu. Mata ronga gentak luncat. Hup, rasa ini, hup. Ya, ya. Mataro ngagentak luncat bari nyammerkeun bedogna. Mireungeuh bedogna item macreng teh lain deui nungtu nafsuna komo barang ngadenge ucap-ucapan nu jadi lawan jelas maksudna ngahinakeun. Pak Ugin maksudna mah deuk ngagentak luncat pikeun yang hareupan Matdaro. Tapi Mat Doclang rikat nyabrut ka hareupeun Pak Ugin bari ngahembatkeun bedogna. Geus kitu mah der we atuh Pak Ugin jeung Mat Doclang patutunggalan silih sabat bedog. Mat Doclang memang gerakanana garang nakranana. Dina sobat-sobatna teh estuning matak seber nu jadi lawan.
ngagunakeun gerakan ratas alas. Tapi Pak Ugin dina seusehanana mah teu bisa dianggap enteng sanajan bener boh gerakanana boh tingkat pangabisana teh teu sahebat nu jadi adina. Tapi ari dasar gerakanana mah memang sahuluwotan atuh da. Pada cimane ngan ari Pak Ugin mah henteu terus ngaguru kaditu kadieu saperti Simbar. Tapi dina prungna ayeuna nyang hareupan Matotlang mah kalawan tapisna keur Pak Ugin geus hasil ngimangan gerak panarajangna nu jadi lawan. Atuh dina malesna penarajang gerakan bedogna teh teu wudu matak nyeberkeun hate. Da eta we geus aya sababaraha kalina Matotlang kapaksa kudu luruncatan ka gigir sarta ngacaul ka tukang pikeun nyingkahan seseukeut bedog Pak Ugin. Nu datangna ngan sakilat-sakilat mun teu rek ngapeset beuteung bedog Pak Ugin nyuruntul rek meulahkeun sirah atawa ngurawit nyampekeun congo bedogna pikeun nomploskeun dadana. Hiji kesempatan bedogna Matotlang nyerepet ti belah kenca nu diincar beuheung Pak Ugin. Nu harita badana keur nyangeyang ka bawah ku tanaga bedogna nu ngeplos. Tapi Pak Ugin memang bener-bener ngarupakeun hiji lawan nu kacida tangguhna. Sakirat manehna ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup sarta terus ngacengkatkeun suku kencana ngabarengan ngagilekna badan ka belah katuh. Bareng jeung crekna suku kenca bedogna disabetkeun nu teu mis deui ngaplentrang kana bedogna Matotlang anu keur nyerepet rek ngahanca beuheung. Sabot bedog Matotlang ngoleweng kulawit bedog bedogna kaluhur. Daun ceuli Matotlang nu beulah kenca beunang disabet ku seseukeut bedog nepi ka rumbung sapisan. Aduh, mampus gue. Aduh, Matotlang ngagro bari ngagentak ngacaul ka tukang. Breh manehna nu getih ulaweran kana bajuna. Aduh, rebing gue kena. Aduh. Matotlang gue gak ada Mat Daro. Aduh, Bang Daro, tolong Mat Daro, tolong. Pang namah nyang hareupan Mat Daro. Keur mah benang disebutkeun tanaga na masih keneh weuteuh katurug-turug Mat Daro teh tingkat pangabisana aya di saluhureun dulur-dulurna. Atuh teh heran lamun sangkon jadi kawalahan. Manehna terus mundur pikeun nakisan panarajang sedang manehna ayeuna mah sama sakali teu dibere pisan kasempetan pikeun males. Kolepa. Bedog Mat Daro nyerepet beneran. Sangkon maksudna mah rek ngacaul ka tukang tapi gerakan leungeun kenca Mat Item lebih kesit ngarawel jampal sukuna sangkon. Sanyana mah gerakan repek lantaran harita teh Mat Item ngaceng jehe akibat benturan bedog sangkon. Tapi cukup pikeun sangkon mah ieu teh mangrupa gerakan lawan nu kacida matak ngabahayakeunana, ngabahayakeun kana jiwana lantaran manehna tersaturus ngakadebut nang karak bengkang sirahna nu pangheurana ngapletuk kana taneuh. Kolebat. Bedog Mat Daro terus nyuruntul. Sirah sangkon jadi sasaran. Congo bedog Mat Item ayeuna nyuruntul rek ngobloskeun hulu angen sangkon nu harita keur ngababengkang. Sedengkeun Pak Ugin geus teu bisa naon-naon deui. Mati lo. Mat Item nyengir kuda. Sagabres-gabreseun nobros jajantung sangkon. Tapi teu kanyahoan harita teh para kanca. Sakilat kalajar bletuk. Dua batu bareng datangna. Nu hiji ngahanca kana sirahna Mat Daro, sedengkeun hiji deui ngahanca kana dadana Mat Item. Mun dibaledogkeunana kalawan ngagunakeun tanaga anu sabongbrong mah atuh sanajan sakumaha tarikna oge tumerapna ka Mat Daro sarta ka Mat Item teh ngan ukur nyeri. Moal matak ngajadikeun kandeg gerakan bedog-bedogna. Tapi memang ieu mah sasatna dieusi ku hiji tanaga nu luar biasa hebatna nu teu bisa ditahan ku daya tenaga manusia anu ngan saukur ngandelkeun kakuatan raga badag wungkul. Nu matak barang pelale gue rasanya sakit aduh. Panginten Pak Haji. Us jempewekon. Tetera paehna Bang Bokek teh geuning aya buntutna anu supaya milu ka imahna.
lantaran kapaugin oge geus kajudi kana bakal kitu pisan. Manehna harita teh sabalikna Mat Daro basa tas ngajorag paugin teh. Manehna teh nyimpang deui ka tempat pamainan. Kabeneran Juragan Marjan harita aya di dinya. Puguh tadi oge geus didongengkeun ku si Barani yen aya nu ngaku-ngaku dulurna Bang Bokek. Tiluan jumlahna. Kitu-kitu maksudna pangna ngadatangan kampung Kepuh teh atuh barang orang heap oge gancang ku Juragan Marjan teh dibagiakeun di uwah aeh kawas nu heueuh mikasono. Mat Daro sangus nyahoeun yen ieu jelema teh dununganana si Barani katut sabatur-baturna. Paralak bae manehna ngadongengkeun tujuanana pangna jauh-jauh ti Batawi ngadatangan kampung Kepuh. Malah lalampahan nu kakara cikeneh kalakonan oge ku manehna dicaritakeun. Kabeneran cenah manehna teh bisa manggihan dulurna si Simbar kadua alona. Ngan matak hanyakalna teh terus malabur. Atuh eta Mat Doclang nepi ka kalengitan daun ceuli kencana. Wawadulna teh cenah dibongohan ku anakna si Ugin nganya eta kaburu malabur. Mun seuk teu jalicir mah piraku teu diwejek duanana. Puguh perlu pisan keur nambahan batur atuh pok bae Mat Daro sadudulur ku Juragan Marjan ditawaran gawe. Perkara rek males kanyeri kasih Simbar katut dulurna memang eta teh geus jadi rancangan manehanana. Urang babarengan we cenah sakalian tumpur ludeskeun. Nyaboh pikeun Mat Daro atawa Mat Item sarta Mat Doclang jadi leuwih atoh bae nu aya. Keur masasatna jadi namahan tanaga katurug-turug deui maranehanana bakal mareunang kauntungan sedeng ari pagaweanana kacida entengna pirakaning nagihan sewaan tanah atawa nagihan anu baroga hutang renten. Atuh ari pagawean sapopoe nama cenah cicing we di tempat pamainan nalingakeun nu ngaradu sarta bari mungut sewaanana nu matak dina nyangupanana kana pangajakna Juragan Marjan teh maneh hagetna kerana. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Ari Simbar nu harita keur aya di kampung Kelari. Saeutik oge manehna teu boga sangkaan yen nu jadi lanceukna sarta alona sasatna ayeuna teh jiwana keur pada ngancam. Memang ari kahariwang mah nyaeta oge aya, tapi ngan ukur ngarasa rempan bisi raja kayana dijabel deui ku Juragan Marjan. Saeutik oge manehna teu nyangka ye nyawana paugin katut sangkon. Kutu bagus Marjan teh memang dibutuhkeun oge. Nu matak manehna teh ongkoh-ongkoh bae ngadedempes di kampung Kelari di imahna Bang Arma. Harita oge sareureuna magrib sakumaha anu geus dibadamikeun ti beurangna tea Simbar jeung Bang Arma geus jrat tarurun ti imah. Katabeuhan banyet dina irama ketuk tilu geus kadenge nurungtung nu ditabeuh di buruan imahna Keson. Sedengkeun rek lalajo geus ngaleut ti ditu ti dieu. Komo atuh kangaranan bujang jeung lanjang mah mani teu sirikna maridang pagandang-gandang. Sugan we atuh alatana lajo banjet teh saterusna bisa pacantel hate pakait ati nu ditungtungan ku usikum kabare nyungcung. Rek nepi kanu dituju Simbar jeung Bang Arma papisah sewang-sewangan.
ku kitu teh mah kapan geus asak pasini bisi papanggih jeung usung esangna toke buntong nyaeta si Badar si Dupak si Poke Katut si Penggung. Upama seg perlu kudu disinghareupan teh kapan rek bari demit pang nama supaya diri nak simbar ulah nepi ka kanyahoan. Sro ka tempat raramean jalma-jalma geus noyek nu dihareup cari ngogo sedang nu ditukang mah rajeg baena rangtung geus ngamimitian ronggeng-ronggeng teh tingreng kenek bari ngarawi sorakna cukup halimpu ngageleser kana ceuli tacan aya nu ngasupan ukur kitu be nu lalajo teh moyeg bari ting saruit. Simbar mah sabrehan oge jol-jol apal we jeung eta ronggeng-ronggeng teh nguti heula ditanggap di imahna Haji Sabri teh ya. Sabot Simbar keur anteng neuteup ronggeng-ronggeng nu keur tingreng kenek atuh ceulina bari dengdek bae ngadenengekeun kawihna nu memang karasa ngeunah na ngageleser kana ceuli na ana reok teh. Mulalajo sakitu ngentepna teh ngadadak rebah ngencang ngatuhu teu beda tinu diseruduk ku badak. Puguh we ulah boro-boro pikeun ngabadanan atuh. Dalah pikeun manehna oge sasatan nu nempokeun ti kaanggangan lain deui ngaranjugna. Ari reteh kabireungeuh paingan da aya nu nyuruduk teu beda ti bagong. Ana heg teh dititenang. Horeng hiji lalaki nu DP rubak kagigir dituturkeun ku babaturanana tiluan sarta mun ditetenan dangdananana moal salah deui eta jalma nu opatan teh kaasup kana golongan jagoan. Ku kituna jolteg bae Simbar boga sangkaan yen eta nu DP teh pasti nu disebut si badak teh sakumaha nu geus didongengkeun ku Bang Arma. Mana barang anyar teh Geson? Mana barang anyar teh Geson? Cingan gora kaluarkeun dewek geus hayang gora naksir nu saurang nyorobok nu tayalian ti si Badar nu minangka gagedugna. Pade Sun ke sakedap deui antosan we nun. Keson males nyorobok badana madep kepala basi Badar sabaturna. Kumaha Keson? Ni teh ngadaguan siling teh kadewek. Wani magak oi. Ana kahayang dewek teh mayo. Si Badar nyorobok deui. Manehna ngacegak gigireun si Dupak bari mulil-mulil kumis. Sanes magak nun mung judang dos keneh ke sakedap deui nun atuh. Keson teh tinggal tirengkuhna ku kitu nama hatena geus ditapu ku kasieun. Sanggeus nyarita kitu heug Keson teh kakeprok anak kurunyung teh aya nu datang ti jero imah. Bus kapakalangan langsung terus ngereng kenek. Sakur nu lalajo teh taya nu lemek taya nu nyarek estuning cempling tekecet ukur kadenge napas nu ngahegak semu-semu ditahan. Mireungeuh nu anyar datang teh eukeur mah ngorak keneh rupana pangmencrangna istuning rancunit turug-turug dina ngigelna oge memang napang hadena. Iyo Keson barang anyar teh si Badar nyorobok. Tapi adi panona mah jongjo neuteup bangun moho bari ti korok lok-lokan kawas lak-lakan hayam kapanasan. Sumuhun nun nyangakeun di kabodoan. Is atuh ieu mah teu meunang dilalajoan kudu sejen. Kudu ku dewek sorangan ieu mah yo. Oh Keson, ulah kudu saja nih mah ku sorangan ditanggapna oge atuh. Dupak,
tong kudu lain nya. Si Badar saterusna nyarita ka si Dupak. Oi, siap oi. Ieu mah hancengan dewek. Kade oi. Nu sajen teu munang pibilun ngicip-ngicip. Age dewek ieu mah yo. Mangga ka. Si Dupak balik cereng luncat ke tengah pakalangan. Janda perah deui ronggeng anyar datang. Nuker ngarengkenek teh digidig bae dipanggul ku manehanana. Nyi ronggeng ngocea kreuwas. Saterusna teu terjalan hayang leupas. Atuh keson ngakuat muru maksudna mah rek ngahalangan. Tapi sakali disegeung oge ku si Dupak keson teh nepi ka moceng ngajengjehe di luar pakalangan. Cece mana? Ya, aduh, nakumaha ngaron dirawo di pangku kitu eta. Puguh we atuh kayan di dinya teh jadi ngadadak ribut. Ronggeng lalumpatan ka jero imah, tetabehan ngadadak eureun. Ukur sora manusia werecok tepuguh ka dengekna ngabarengan kocek dengekna Nyi Ronggeng nuker dipanggul ku si Dupak. Harita saurang ge taya anu wani nulungan. Ari Simbar nu harita lalajona memang rada anggang tinu loba. Lain deui ngarasa gemesna barang mireungeuh tina tandukna si Badar sabatur-baturna. Ku siwel manehna ngaluarkeun cimpo madrasna pikeun nutupan beungeutna. Geus kitu curat besar dina gerakan sairan nyabat gabruk. Nyi Ronggeng dirabut hiu peureup baraan nyuruduk ada dudu nono itu kurang ajar dudu. Si Dupak nu geus kakoncara tukang teteumbrag dumeh ngabogaan tanaga nu rosa satanding gajah teu burung we manehna ngakeblag nang karak bengkang bade ngakeru ngaluarkeun sora nu matak ngeuneurkeun jajantung. Manehna teu mangapulya narima benturan pereup Simbar nu tumrapna nu teu beda ti gempuran ombak sagara. Atuh si Badar si Pokek katut si panggung sajongjongan mah olohok mata simeuteun. Ngarasa kaget ku wawasena Simbar nungan sakilat naker nyabet Nyi Ronggeng tina panggulanana si Dupak. Nyuruduk nggunakeun tembraganana kalah ka dipapag ku pereup nu beuleudna teu beda ti jeruk bali. Nu ngajadikeun si Dupak badanna ngakeblag ka tukang teu beda ti caringin rungkad wae atuh. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Aya buta ngedan oi. Aya buta edan. Kurang ajar. Si Pokek nyorobok. Bari cereng manehna luncat sarta nyamperkeun peureupna ka Simbar. Ari Simbar cinges rikat manehna kilak bari nakis tapi lapur leungeun si Pokek sakilat naker ngecetna. Saterusna ditarik deui sabot kitu hiu. Dengan si Pokek nu sabelah deui dihembatkeun rek nepeg cukang irung. Simbar ngakilek deui bari satekah polah ngarawel leungeun si Pokek tapi tepi ka teu kira-kira Simbar ngaranjugna. Lantaran udah ditewak teh ngadadak ngaleungit sarta nyaho-nyaho jojo cekup bae leungeun si Pokek nu hiji deui ngahanca kana carehamna. Cacan ge Simbar bisa naon-naon. Peureub si Pokek geus ngacukuk deui nu saantukna mah terus peureub-peureub si Pokek teh buk-bek ngahujanan kana beungeut Simbar teu beda ti nu keur ngadulang wae atuh. Nepikeun Simbar mangan ukur bisa nakisan ku leungeun sabelah bari teu hasil lantaran leungeun nu sabelah deui teu bisa digunakeun puguh keur dipake manggul Nyi Ronggeng. Anu akhirna Simbar ngan ukur ugag igeg jumarijeg bari pakupis teu puguh. Keur mah ngarasa kagok kuno dipanggul nu ngajadikeun gerakanana jadi kaku. Durug-durug tonyokan si Pokek teh datang nangan ukur sakilat-sakilat lantaran leungeunna ponok. Ieu pangna disebut si Pokek oge dumeh leungeun-leungeunna teh paronok nu ngajadikeun tonyokanana hese pisan ditakisna. Aya doger buta terong euy. Si Pokek ngaheheh bari terus ngahujadan ku pangonjokna. Ari Bang Arma
Nu harita memang tejauh nempokeun lain deui ngarasa bingung na barang mirengeuh simbar kawas nu geus taya dayana. Kahar ti kitu nate lantaran berateun ku momotan nu keur dipanggulna. Rek nulungan paur ku balukarna dageus tangtu manehna bakal kanyahoan ku si Badar sabatur-baturna. Tapi upama seuk diantep ngerasa hariwang sok sieun simbar kumaha ona mangka-mangka si Badar jeung duaan geus ting keteyep nyalampeurkeun ka simbar. Tapi antuk nama kusiwel manehna ngaluarkeun jimpona rap dipake penutupan beungeutna besar bae narajang si Pokek jebrot urutna asu dayagna ngebut bae si Bokek namru. Kadieu kakuringkeun sim, kadieu ya eta babanana sim, kakuringkeun. Bang Arma bari ngarebut nyerongeng tina panggulan simbar curelah nu rada poek. Tapi si Badar sabaturna teh cicingin agentak manehna kadua si panggung ngudag tapi ngadadak kolebat teh beda ti kalangkang ngahadang di jejalaneun si Badar jeung si panggung. Susulku sara-sura ting beletuk dituturkeun ku tinggal brukna badan-badan si Badar jeung si panggung keuna ku panalajang nu teu disangka-sangka. Ngadenge nu ting gedebut tukangeunana Bang Arma ngaranna geus sarta ngakentak malika tukang Ari Breh teh kaget pacampur jeung atoh nu ting gedebut teh horeng si Badar jeung si panggung. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Senjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Mirandi. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun.